Iraha Gunung Padang di sareng diri peneliti kalau sareng itu sanes mah kan biasa langsung gitu data fisiknya biasa nya iya mah naros kanggo sajarah mohon upah militeran karena hasil panalu 1878 langsung ada tentang yang dilaporkan ke pemerintah pas 1878 pemerintah dalam tahun 80 nah 1880 namanya lusur panalutikan mohon jadinya ditetapkan sama kalau ibu karubun kurang kalau tempat ibadah nah waktu sarita jantan anu kanggo nyaangan hate gitu kayak tuh Gunung Padang Padang gede dan hartasan caang gunung mah emang di gunung salah sok di gunung di gunung lantaran munggaran mendakan ieu situs saha anu munggarannya kan anu di zaman kopi emang tos dimanfaatkan sareng tos dietakeun nya tos digunakeun ku karun-karun urang mung pelapor anu dina tahun 1878 teh aya tilu urang anu ngalaporkeun langsung dikenal ku orang luar nembe kayak muat ke orang dia patalingan tuh bisa aya wae di atarna hiji da salah satu kanggo pelestariasi situsna eta karena nu sok disebut ku karun-karun urang mah cawakan teh pamali nya kedengaran anu nutupan salah satu jadi di atasna kan dietakeun teh kadang di teras hiji kadang di teras dua tergantung mungkin si tokoh adat anu ngaetakeun palimanana mohon nangtoskeun tempat nama tapi kegiatan sami seperti menurut saya isi kira kalau dulu teh ima beneran euy nyalonkeun jadi buka CD Aduh ngomong itu ya mah asuh bang teh main pona butut kasih bang langsung jadi gini demi gede ya kan langsung jadi di dia jangan di-strengkeun tempat-tempat wisata gambar tuh mau dilanjut ke teras apa cukup langsung karungnya di riung batuna iya nya batuna kayu nya tapak mau jadi upami sangat kan tadi nalika lain posisi batu nu perlu diangkat posisi ngangkat otomatis kuda-kuda kurang nu kudu kuat keimanan sareng keyakinan di tegasna terus posisi ngabungkeun badan sapertos kieu katawa dua ngarada nanti posisi ngangkat tepatnya sapertos kieu sinergikeun antawis nu tadi teh oh iya udah diangkat mohon diangkat lain saling kurangkeun
kumaha kak? Kang kumaha? Kang ieu wawancara heula kumaha? Kumaha? Kebiang. Nyai naon? Pulang. Ayo urang di badak na urang di